Kumaha sih maksudna mana nelponan we pamajikan urang? Hayang kumaha di dieu jeung urang? Sok hayang kumaha datang ka dieu. Naon maksudna? Sok hayang kumaha sok. Sok. Yuh, Sok hayang kumaha. Hayang kumaha jeung urang sok. kumaha sih Kang? Aya naon sugan? Hampura mang keur nelepon. Urang mah udah liwat ka dieu. Ampun pugar kulen, maksud nama kalau disiksa. Hampura mang nya. Rusuk keur nelepon. Oh, aing mah bocah baju. Yo, Mang, Hmm, pamajikan gelis, duit loba, sip. perusahaan di mana-mana, Oke. mobil Pajero. Tah rencana orang ke keur kaharep, lamun Allah mengizinkan. Tapi lamun Allah teu mengizinkan mah nasib urang kudu kieu, nya geus lah pasrah kumaha deui atuh. Ah, aing mah hanes pede dengekeun, sugan heueuh. Ke mana, Kang? Ek nongkrong heula jeung babaturan di hareup. Jenuh di imah ge lah. Jeung atuang. Nya. Teu jadi nya. Kumaha di? Teresep lah di hareup mah mending kana di imah nongkrongna di dieu. Oh. Kang. Ka mana nya? Arek ka pasar, Kang. Cik atuh sarung nageranyi ulah ada ka pasar mula make sarung jiga kieu. Sarung bera itu, samping bera. Ganti atuh. Dereng ge pajarkeun teu kipayahan batur ngomongkeun ka Akang. Ari kitu saha di Kang nu ngomongna? Tuh, penonton. Bejakeun ka penontonnya. Lamun sarung Nyai ganti, moal rame, Kang. Gitu? Heueuh. Tah kitu cenah penonton. Ka mana di Kang? Ek gawe. Arek gawe ka mana? Asik kalah nyebut rek gawe ka mana? Paling ge Akang mah arek ulin. Da aya beja cenah warung tuh di ditu anu nungguanana geulis. Iya. Jadi tuh ari hirup ulah sok suudon. Arek bener-bener Akang mah gawe, ulah kalah dicurigaan, bisi kalah dinyaankeun sakalian. Mang alus di jelema curigaan bae jiga kitu mah tak seret kan rezeki gen. Bisa yang apal mah. Seret mah eta mah kumaha milih, Kang. Nyanggeus atuh ari geus moal aya kepercayaan jiga kitu mah. Akang ayeuna mah geus moal rek digawe. Akang mah arek cicing di imah, unggah poe ge rek cicing di imah, arek kajeun teuing mantuan sasapu, mantuan masak, mantuan sagala bireng, mantuan nyeusehan gen Akang moal sareng digawe ayeuna mah. Titik, sok. Akang rek cicing di imah. Kalau beuki parah atuh ari kitu mah euy.